Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa waffaqana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana rabbuna jalla wa ala wa hadana li hadzal jam'il 'azim. وحشرنا في هذه الحفلة المباركة وهدانا ووفقنا للأعمال الصالحات في هذا الشهر الكريم التي تضاعف فيه الحسنات ب700 ضعف. وجمعنا في هذه الشهر العظيم شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بالبركة له ولأمته، حيث قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وذكرنا جل وعلا بإسراء عبده وحبيبه وصفيه سيدنا محمد ومعراجه إليه تبارك وتعالى. ولم تكن الخلق من قبل ولا بعد أعطي هذا المقام مثل ما أعطي حبيبه سيدنا ومولانا محمد، مثل ما أعطيه نبيه ورسوله وعبده وحبيبه سيدنا ومولانا محمد. وأشهد أن لا إله إلا الله الذات الواجب الوجود المتصف بكل كمال والمنزه عن كل نقص، الذي أسرى بعبده وحبيبه ونبيه ورسوله سيدنا ومولانا محمد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى،
hatta yusilahu ilaihi tabaraka wa ta'ala fi maqamih al-azim. مقام المكافحة الذي قربه الله تعالى فيه وأبناه. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وكليمه الذي أعطي المقام المحمود مقام الرؤية والسماع والخطاب والمكالمة مع الله تبارك وتعالى، حيث لم يأته الرب جل وعلا أحدا من خلقه لا قبل ولا بعد. اللهم صل وسلم وبارك وعظم ومجد وشرف وكرم على سيدنا الحبيب الأعظم والرسول السند الأفخم إمام الأنبياء وسيد الأتقياء والأولياء والأصفياء سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وتبعه بإحسان إلى يوم لقائه. أما بعد، para hadirin wal hadirat rahimakumullah, umat Islam, umat junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wabil khusus para kesepuhan, para alim ulama, para ustaz wal ustazah anu kalimpang dimuliakeun, aparat pemerintah tempat anu kalimpang dihormati, teguh anu kagungan ieu al-fuqah, keluarga besar Bapak Suryana, uga sinareng keluarga besar Cipancar. Mudah-mudahan ieu majelis mancarkeun cahaya ma'rifat, cahaya mahabbah, cahaya ilmu, cahaya Quran, cahaya sunnah, cahaya agama, cahaya syariah, cahaya iman, cahaya Islam, cahaya ihsan. Alhamdulillah, dina ieu saat Allah ngarsakeun ka urang sadayana puasa riung mungpulung teh ayeuna teu ditadi. Kitu mata ke ulah sok saucap-ucapna. Da eta soribul bet laki jeung aya kecap hayang putih. Dikarosakeun. Ini mobil ke tepi-tepi. Tepi na maghrib. Ya, hari ayam mah mun salapkeun teu masalah. Bahkan tiasa langkung utami. Tadi geus kenging ganjaran urang ya. Atuh ayeuna tambah deui ganjaran. Bahwa amal soleh dina sasih Sya'ban mah hari sasih Sya'ban teh sasihna nu diangkeun ku junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lipatana teh 703.
hiji kasawan dina sasi Sya'ban 700 deka. Hari dina sasi Rajab 70 deka. Sasi biasa 10 deka. Lamun urang hayang neangan untung tina enteng mungtung hirup keneh buru-buru bulan Sya'ban pinuhan ku amal saleh. Keur paratan kakosongan urang, pangangguran urang dina masa-masa kapungkur. Sebab amal saleh dina sasi Sya'ban mah lipatan teh sakumaha cenah 700 dika. Sasi Sya'ban diangkat ku junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sasi mantenanana. Malsapati diangkat ku Rasul. Malsapati diangkat ku Rasul. Disaranekeun ka Rasul nu agung lamun eta perkara nu disaranekeun teh agung. Moga-moga urang sadayana menempelkeun diri nu hina, diri nu kotor, nu bodoh, nu apes. Ka Rasul nu agung, ka Allah nu agung, kana bulan nu agung, kalawan amalan nu agung, moga-moga sadayana sing jadi kacanak agung. Urang mah datu boga agung sorangan, nebeng we urang mah. Ya? Insyaallah lebih bakal kabagian. Tos diingatkeun ka sadayana kawawuhan presiden moal sarua jeung kawawuhan RT, kawawuhan jenderal moal sarua jeung kawawuhan kopral. Mun jelema geus jadi kawawuhan jenderal, letnan ge keungeun. Menjelma ke jadi kawawuhan presiden menteri ge moal wani coba-coba. Lamun geus jadi kawawuhan Allah jeung Rasul ge sakitu. Bagja temen mun urang didamel seliran jadi kawawuhan Allah azza wa jalla. Bagja teman lamun urang didamel seliran jadi kawawuhan junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimana geus jadi kawawuhan Allah azza wa jalla, kawawuhan Rasul. Ai Rasul teh khalifahna Allah azza wa jalla menjadi pemimpin sadaya khalifah di muka bumi, bahkan jadi pemimpin di sakabeh alam, disebut lagi junjunan sadaya alam. Aturan-aturan kabagjaan kecelakaan makhluk ku Allah dipasrahkeun ka Nabi urang sadaya. Lamun saur Nabi urang eta teh goreng, cek malaikat oge goreng. Eta teh hade, cek malaikat ge hade kabeh. Malaikat rokib, malaikat atid moal lepat dina nyatet mana goreng mana hade. Anu tos ditangtoskeun hade goreng teh ku junjunan alam Rasulullah. Jadi malaikat raqib atid teh ngajalankeun tugas. Dua malaikat palih katuhu sareng palih kenca. Ngajenengan raqib atid. Raqib atid teh sanes hiji raqib hiji atid sanes. Ayo raqib atid teh itu dua jenengan di dua malaikat. Paling satu jenengan raqib atid, paling kenca jenengan raqib atid.
Ari umumna jelema mah ngaduga teh paling katuhu rokib paling kenca atid ya bae da memang jenenganana aya meukeuna paling katuhu rokib atid paling kenca rokib atid gitu. Ini parantos dijelaskan ku Al-Imam Bajuri radhiyallahu anhu tentang masalah jenengan malaikat raqib atid. Yang Bajuri teh mengadama menyarahan kitab takrib ya. Rahasiahan eta. Ulama besar di Kairo Mesir. Dan itu malaikat Munkar Nakir alaihi wassalam naon ditaroskeun kumantanana gumantung kumaha ketetapan saur junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tuh malaikat Munkar Nakir teh tek nangsukeun salah sia salah ceuk saha. Hubungan malaikat Munkar Nakir teh sadaya lagi kumaha ketetapan dari Rasul. Ku Allah teh dikarosulkeun ka dieu. Dan kudu Allah ngadamel malaikat malaikat Ridwan nu ngajaga surga nu ngajaga neraka. Tukang nyiksa di neraka malaikat Zabaniyah anu teu aya nu terang eta nganana eta malaikat Zabaniyah kecuali Allah nu dipimpin ku salapan malaikat anu bengis, malaikat anu pikasieun, malaikat anu mata guntur jelema nu ningali. Pimpinanna teh aya salapan alaiha 19 aya salapan alaiha 19 salapan belas ada salapan belas dipimpin ku 18 malaikat anu 18 malaikat ieu mimpin setiap hiji malaikat teh pasukan anu teu aya eta nganana lain teu aya eta nganana beureunnya teu uninga teu kauninga eta nganana. Malaikat tukang nyiksa teh nyiksa jelema salah teh itu ceuk saha ya ku Rasul ditetepkeun oge tah ieu salah ceuk Rasul. Ka surga jelema teh. Jelema nu mana anu ka surga teh nu bener. Ngajar jelema anu taat anu bener. Bener ceuk saha? Bener teh ceuk Rasul. Jadi sadayana ge diwajib karyawan junjungan alam Rasulullah sebagai direktur utamana ku Allah teh dipasrahkeun ka junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menawi pangkawe jalmi nu caket sareng Allah nu caket sareng Rasulna moal gumpeureun papendak jeung malaikat Munkar Nakir. Dimana deket jeung Rasul kawas deket jeung jenderal gok jeung letnan teh gumpeureun wah ada geus wau atuh jeung jenderal. Kalau jelema geus uleg jeung presiden kitu. Lajan lain RT asan. Gok jeung menteri, da moal keungeun moal serageun ku menteri, da biasa kita pokoe jeung presiden. Gitu. Dari ayat dongeng lucu na
jalma anu nepi kana kapangkatan kawalian ahengna hebatna gitu. Bahwa sabada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ngantunkeun piharita nepi ka kiwari bahkan nepi ka poe kiamah malaikat munkar nakir sumpingna ka jalma nu iman teh kesikasinan teh begitu disebut kesalih para aulia majanten malaikat basyir mubashir. Jadi malaikat nu tukang ngabebetah nu tukang ngabubungah ai munkar teh pika sieuneun nakir pika gilaeun pika keueun pika rempaneun munkar nakir teh kitu. Nah hada ya ayeunana ngajulmakeun teh kitu rupi anu pika keueun jelema nu ningali. Sabada wafatina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu malaikat munkar nakir teh datangna ka mukminin nemutkeun sapalih riwayat tu pika gilaeun teh. Naon sabab margi kantos diwanti-wanti ku Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Syekh Muhammad Nawawi dan radhiyallahu anhu mantena kantos ngariwayatkeun ieu kejadian. Baheula kungsi aya kejadian anu matak lucu jeung matak hebat di kalangan para sahabat, terutama para ahli kasfi, para ahli mukasafah, yakni para wali Allah anu dipaparinan keterbukaan ninggal kana alam gaib. Barang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dina wanci subuh harita aya nu ngabunuh nuju na tepan. Sekaraos ku anjeunna tah saking ligu asyik paduduaan sareng Allah taala. Usus parantos amuradul. Raksukan aja. Hari-hari mah terusnya na tepan ku. Ditisas banjir. Tidak tepat-tepat ke depan aja dan saya jauh, saya jadi dah. Salam assalam, begitu assalam assalam, namanya aja dan sadar, kunaon iya. Aja nyaur putrana Sayyid Abdullah radhiyallahu anhu. Gergeribut di harita tehnya dugika ku aya cekatanana harita para pasukan junjunan alam do didikan junjunan alam kitu pasukan teh. Saksana junjunan alam parantos pemimpin deui dipimpin ku Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu cekatanana teh di mana aya jalma-jalma atau musuh-musuh anu menyelinna teh hanya per menit katangkep gitu. Katangkep dugika ras di kisos. Jadi Sayyid Abdullah radhiyallahu anhu dipiwarang ku Sayyidina Umar bin Khattab nuhunkeun widi ka Siti Aisyah radhiyallahu anha. Garwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nangis Sayyidina Umar bin Khattab. Dawuhan Sayyidina Umar ujang eueuh deui. Dina saat ieu nupang dipika berat ku ama. Dua si ama teh sieun teu diwidihan ku Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Ama teh boga cita-cita mun maot hayang dikurebkeun gedengeun junjunan alam sareng gedengeun rencang mama yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu.
Sementara ari tanahna teh bumi Siti Aisyah eta teh. Siti Aisyah teh linggihna teh sareng makam we Siti Aisyah mah. Bapak jungjunan dilebat. Linggihna teh. Bapak Sunan Abu Bakar Siddiq darah mana Sunan Abu Bakar Siddiq teh linggih dilebat bumi. Da kuburan teh dilebat bumi gitu. Bumi alit teh gitu. Kabingung amat eta aja. Cik ujang tadi itu amat moal lila jangan rek balik. Nuhunkeun widi ka Ibu Aisyah mana widi bidian ku ayeuna patut dibeli ku amat. Hayang saawakeun amal rek sakuburanan amal. Sugan diwidian ku Ibu Aisyah. Angkat Said Abdullah nangis menghadap ke Ummu Aisyah radhiyallahu anha. Aya naon da Siti Aisyah Abdullah anjeun ka dieu. Abdi teh kaulana umi. Bade ngulingakeun kasesah sareng kareretep pun bapak pun bapak teh kieu ayeuna teh kajantenan teh. Naon kareretep bapak anjeun teh cik sugan kami bisa nulungan. Pun bapak teh ngulingakeun teu aya anu paling dipika abot, paling dipika bingung terkecuali sintu diwidian ku umi ayeuna teh upami pupus palai dikurebkeun sareng junjunan Allah sareng rancangna Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yemut Siti Aisyah Yemut lagi Siti Aisyah dadau Abdullah tadi nama kami teh mun kami maot hayang dikurebkeun jadi junjunan. Tapi lamun bapak anjeun milih kitu mah ya kami kajian rek pindah. Mun kami maot kajian rek dibake we. Bake teh gedengan Masjid Nabawi. Baca bejakeun ka bapak anjeun diizinan ku kami gitu. Lumpat Said Abdullah pada hiska ramana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ama alhamdulillah Umi Aisyah ngawidian ama dikurebkeun sareng junjunan Allah. Baik Sayyidina Umar bin Khattab saking dina lajeng wasiat ngancanana. Lajeng ngancanana ngaistrenan ka khalifahan ka Sayyidina Utsman bin Affan. Isyarahkeun ka ayeuna. Supaya Sayyidina Utsman bin Affan neraskeun ka khalifahan. Wafat, begitu wafat karyosna dikurebkeun di lebet bumi, dikurebkeun siapa? Rasulullah di kayu, ya. Lajeng Sayyidina Abu Bakar Siddiq di pengkeun junjunan, pas mastaka Sayyidina Abu Bakar Siddiq pas pundak junjunan alam Rasulullah sallallahu. Lajeng di pengkeun gitu, ya, pengkeun Sayyidina Abu Bakar Siddiq pas mastaka Sayyidina Umar teh pas pundak Sayyidina Abu Bakar Siddiq gitu. Begitu beres dikurebkeun para sahabat maruli Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu mancanana di dinya linggih meleng. Ya, nujuli buluhureun kuburan batus batus maruli. Brai teh anjeunna ninggal. Kalayan ilmu mukasyafah anjeunna ninggal sumpingna malaikat munkar nakir. Yumpingan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tahu dia Sayyidina Ali. Jadi gini sudah. Alaja Sayyidina Ali, alajo Sayyidina Umar kasumpingan malaikat munkar nakir. Anu rupi dikagilaeun musi kasieun. Orang sumping deh. Ngobrol-ngobrol sareng Sayyidina Umar. Karek nanya naon mereka. Ayo karancang Rasul rek nanya namanya. Kan atuh manusia maot yang merjuangkan agama, merjuangkan pangeran jeung Rasul rek nanya naon kira-kira nya. Beres ngobrol teh lajeng teh Sayyidina Umar teh
Dadak-dadak teh make jeung wanti-wanti ka malaikat munkar nakir. Barang pada bulu malaikat munkar nakir, ayyuhal malaikat. Kelanan kana munkar nakir dia. Kana. Ayat kebenaran berapa? Malaikat munkar nakir. أنا وعدتكم ووصيكم ألا تأتي المؤمن بعد هذا الوقت بصورتكم هذه. Kami ngajanjikan ke ayun, kami wasiat ke ayun, disemat ayun tong wani-wani deui ngadatangan jalma nu iman make rupa bentuk pangadeg pada ayun ka kami. Ya. Nah, margina gamparan terus ngosor malaikat munkar nakir. Ya. Sahabat kami lamma ra'aitukum bihadhihi al-hala faqalan خوف وفزع شديد وأنا صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بسواي إذا رآكما بهذا. Karena anda bukan wani-wani datang ke mukmin, maka rupa seperti kieu diingat. Kami wae, kami teh rencang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aya ningali rupa anjeun kawas kieu mah kami digencer. Udah kami teh rencang Rasul, mun karena kieu kami teh rencang Rasul, kami ningali kitu-kitu deui rupa anjeun gember. Allah jalma anu lain rencang Rasul jauh Rasul komo saya nanya Allah kemenangan disebut ayun aja janji ayat disebut ayun kumaha harisa faqala lahu Sidna Ali larajo ya nawalar cenah eta malaikat munkar nakir sama malaikat munkar nakir sama'an wa ta'ah la na'si amra sama'an wa ta'ah paduka ya sahib Rasulillah rancang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaulanun abdi sejakat wa baktos diperhatikan pisan wasiat paduka ka jisim abdi abdi moal hijing sila bengkok sembah gitu kira-kira abdi moal nulayaan kana parentah paduka nanti bingat Sidna Ali karramallahu wajhah lajeng Sidna Ali kadawuh karencang-rencangna doh dawuhan anjeunna wallahi demi Allah ma zala Umar yarfa'un nas fi hayatih wa mamatih. Demi Allah Umar macana teu eureun-eureun hiupna manfaat keur jelema kabeh maotna manfaat keur jelema kabeh. Jelema nu wawuh jeung pangeran mah kitu. Ayo maknana ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sungguh sayyana wali-wali Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Harek rempan kunaon. Beksieun kunaon ku salian ti Allah taala moal aya rempan moal aya sih. Tah itu. Urang pangnawan kudu rajaban pangna urang kudu muka ngaguar Isra Mi'rajna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh pangkat nyaho agungna pangkat jalma anu deukeut jeung Allah. Anu mana digambarkeun kesulitan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu jalma tasawuf jeung Allah malaikat Jibril ge. Begitu tawakkul mayunan ka junjunan Allah. Para malaikat sanesna tawakkul bah ka junjunan Allah. Begitu malaikat Jibril alaihi salam negor ka buruk. Pergi burung katinggalna kirang adab. Ku malaikat Jibril alaihi salam pada eta buruk saking bingah. Ketika ya awakna tumahi keur ngeusian ruhna, keur ngabungkus ruhna.
Jurung kuno taburok dari tekene. Begitu badai naik setiasa naik kata junjunannya. Taburok kejangkungan. Tetap kan. Ku malaikat Jibril. Dawan kanjeng malaikat Jibril. Kada dia burok. Sing ada besia burok. Yes, saha nurek naik kasih kita. Demi Allah wallah. Dulu. Dawan maksudnya malaikat Jibril kaburok. Makhluk lupang mulia na cet Allah angin junjuran alam kanjeng Nabi Muhammad. Adab aja. Kesang badan kesang lembut eta buruk ditepak ku malaikat Jibril. Akhirnya rumpuyuk dari seburuk. Biasa deh, lajeng ditulangan ku junjuran alam. Makom jalmi anu geus caket sareng Allah teh kitu. Perlu juga urang sangkan urang kabisa ku makom eta. Sangkan urang deui nyaho kana hina na makom deket jeung dunya. Sebab di akhir zaman jalma teh sono teh jeung dunya. Hayang wanu jeung dunya. Hayang deket jeung dunya. Eta di akhir zaman. Kajang orang muslimin turun anu budak-budak jabatan, turun anu budak-budak harta bana, turun anu budak-budak itu budak-budak ieu anu kabeh dunya kabeh. Sebab teu nyaho kana kapangkatan leuwih agung tibatan eta jeung teu nyaho hina na ripuhna jeung rugina jalma anu ngeukeuk dunya, nu budak-budak dunya. Budak-budak ripuh, geus meunang ripuh, hos pae. Budak-budak nage rugi, geus meunang rugi, geus hos pae. Rugi cek saha untung. Budak-budak nage beak waktu rugi. Beunang we dunya teh, geus beunang dunya teh kudu ngurus deui rugi. Hos pae. Ubrag we ka batur, rugi pisan. Jelema jarane kasahabat salian ti Allah Azza wa Jalla kabehna dihina. Basalian ti pangeran mah aya apasna. Urang muntang ka pimpinan, urang muntang ka bos, urang muntang ka kepala, kabehna ge dah. Aya angusna aya apasna. Urang muntang ka salaki, urang muntang ka pamajikan, urang muntang ka indung bapa, kabehna ge aya angusna aya apasna. Ani jalma anu muntang ka Allah Azza wa Jalla. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jalma anu bener-bener muntang ka Allah, tawakal ka Allah, maka Allah anu nanggung jawab, ditanggung jawab ku Allah Taala. Perlu naon, butuh naon, ditanggung jawab kabeh ku Allah. Sarta Allah mah malaya apesna. Semawi urang sadayana sing rajin ngadeuketan ka Allah Azza wa Jalla. Tadi sebab naon cenah ngadeuketan teh taqarrub ka Allah Taala. Kunaon ari ngadeuketan ka Allah Taala? Parantos apaan umal dinten Salasa Jumaah ge sok dibaca. Pantas langkung dipayun dina bab hafid ala sunanin wa adabin atat ma'suratan an khairi man ja mursala nu poho deui teh gini. Ayeun kudu ngaraksa kana mang pirang-pirang pasunatan sabada kafaratuhan. Yo. Diuningakeun ku pribados kasadayana. Belah poho deui ayeuna bah ulah hantem di bulan Bali. Atuh moal nepi-nepi kira haderna urang teh. Hantem eta tanya. Sarat nyinahkeun hanca atuh dai poho deui mah. Karena geus 2 tahun we.
Taqarrub ka Allah alias ngadeuketan ka Allah Ta'ala teh eta kumang pirang-pirang amal soleh. Segala jenis amal soleh terus kurang ditempuh, fardu disampurnakeun, sunatna dijalankan, barang jeung penting dipilihan ku pengabdian ka Allah, sare dikurangan, ya, dahar dikurangan, situ, coba situ, ibadah dilobaan, pikiran dipinuhan ke eling ka Allah. Hari gitu mah pikiran pinuhan pemikiran dunia. Waktu tuh beak mang pirang-pirang jam dipakai naon? Ngurus dunia. Leheung, ai ngurus dunia jeung neangan dunia mah leheung. Da eta na rajang ukur dipakai nonton film. Pakai catur we. Da teh dunia teh akhirat mah. Pakai gaple teh dunia teh akhirat. Nol pisan eta. Saya katanya. Saya kemenang naon gitu. Kalau bekan sok badminton di dia tanya. Kalau sok voli, ya. Menang naon gitu berapa? Ukur menang resep. Anggaran dahar malain bal poli dah. Menang akhirat itu menang dunia ge itu begitu karena ke dunia teh akhirat ai menang dunia mah leuheung terus biak waktu dipakai business and business pakai dagang tuh nyaloan itu nyaloan ieu tuh pakai naon pokoknya mah dengan duit lah pendek kata ini subuh datang tuluh balik puguh jadi naon jadi duit tah bisa rek meuli rendang sok sirek meuli mobil itu geus jadi duit mah itu leuheung eta mah leuheung macul sugan puguh eta mah tuh tinggal jadi cau kuring mah ini isuk-isuk balik lohor teh tinggal kuring mah tuh jadi nangka tuh kuring mah jadi ya jagong kuring mah jadi buah jadi anu puguh eta mah ya puguh. Dia segera tukang catur jadi naon ya. Laga TV kieu kan. Tengah sore nepi ka dur magrib nonton film. Di naon ya. Jadi bintang film itu. Jadi naon jang sabaraha jam dipake eta teh. Aduh mung pirang-pirang jam. Masya Allah tabarakallah. Leuheung kene dipake dunia mah leuheung kene. Ngan lamun dibandingkeun antara dunia jeung kabagjaan akhirat nya tangtu beureun ganyornya. Jana pareman. Menyanan deui pareman seunna pareman dihanap pareman. Wong nyana kumaha? Rajin salat puting wiridan osok mata yasin alhamdulillah abdi matrakantun balik aya anu unggal sore teh pun 3 kali mata yasin teh ngan hate anger pake kana dunya wae nah ya teh matak babari rezeki ngaran matak babari rezeki bari tapal hanya kau deh. Tapi itu buat karena dunia deui. Atuh hina deui irah rek mulyana. Berarti udah budak dunia dulu irah rek mulyana. Para mulia tuh jelema anu bisa deket jeung nu maha mulia.
Ai jelema deket jeung dunya makan kabehana ge dunya mah mal'un. Nujulan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadauh ad-dunya mal'unah. Dunya teh dilaknat ku Allah taala. Kabeh nu aya di dunya dilaknat, kabeh nu aya di dunya dilaknat kami perkara jeung barang nu dipake ngabdi ka Allah eta mah dikecualikeun ku Allah teu dilaknat. Marang anu teu dipake ku Maula ka Allah maka kabehna ge dilaknat, mungkin boga imah mentereng oge kabehna ge. Boga baju istimewa dilaknat, mesin boga mobil alus dilaknat. Abdi kudu sepeda butut, tapi sok dipake ngaos, paragi ngaos ieu mah tah tadi dikecualikeun ku pangeran. Kamu lamun mobil hade mah ewer-ewer ge jadi aya hargaan lamun dipake ku Maula ka Allah. Teu saeutik ai jelema anu can ngarti mah boga mobil alus teh lebar dipake ngaji teh. Kamu musim hujan ai kitu teh tah. Ai pengajian kebenaran kasih pancar. Digembur. Duh. Kamu najang naik ke Gunung Gadung. Gila pisan ke Gunung Gadung. Habis. Ya, lebar kan dipakai mobil urang guys. Sukses Akhirnya tertulus rekaji deh. Kelebar. Sing bentet. Kesun bojo, Pak. Atuh siang teh ditatap deui. Tong ditatap deui. Ingat pae dibikin kamaru. Bapak mereka sing bentet. Ganti pakai deh kabeh ruksak ame aya papakan kabeh urut ibadah mati paeh oge kabehna geus bening tinggal layana wungkul bae itu dongeng ibadah sih mah ya imah pakai ngaji itu lu sok jelema cenah asup kabeh ka imah cenah silaturahmi ka imah kalau laporkeun bae empel we ruksakeun bae ruksakeun bae da kabehna kere ruksak ganti deui we kan boga duit kere gantina kenaon ganti ha aya dahar sok sing beak kabehanana dahar sok sing beak kabehanana urang meuli deui aya keneh di mana geus boga-boga ceuing kakarang eta mah angkat tangan. Satungkung aya mah sing bentet ieu moal dibawa paeh moal. Si kaduh engke ya, anak impet-impet ieu teh raksukan teh kitu pangakangna. Ya, sabab ngaos sering teuing ka ditu ka dieu karek engke we ieu mah keur lebaran. Ai baca terek ngerti ka lebaran si anu cenah maot dus eta kusaha bajuna cik jadi kena ka batur mun dipake ibadah ke batur teh tuh ya ibu-ibunya boga raksukan boga tudung boga segala rupa teh cing bentet abdi mah kudu pakarta cenah sabadang ngiring ngaos nah ada selopsengan sabulan eta aya ibu-ibu nu ngomong kitu dan memang iya kaka ditu ka dieu leuntang we maksudna stoplok ngan tukang sol bawa ka pasar tuh teu kusi lila stoplok deui keun bae atuh da sekawur abdi teh ladang rame padang oret mun saya ku kenal we ayeuna mah kasih da baheula mah abdi teh cenah kaos kaki teh biji ka 3 tahun ayeuna barang teh ayeuna mah 3 bulan oge abdi teh karancang deui kaos kaki teh keun bae apan deui dipake ibadah teh tah bener ayeuna mah hirup teh sesuai jeung kakecrek
gitu. Najan kopet keneh ge. Kada aya lobana mah anger kopet keneh urang teh. Saya tanyakeun kana awak urang, mun dipake ibadah nu sabenerna nu sakuduna ceuk Allah, hirup rezeki nikmat kabeh kudu dipake ibadah, si kalobana dipake ibadah atawa dituna. Itu. Terus eno waktu urang ayeuna kan urang kata getol kedah ngaji kita tadi umurnya tidak ada asar atau tidak asar ayeuna kita sampai kamari paling tah itu mereka ulah asa pang akan mah keheula da lolobana mah anger urang teh kelas teh masih kelas al-qafitin golongan kope golongan al-qafitin teh anu karorosep sok ngoretkeun waktu ai keur ibadah mah teu ai keur ngobrol dunya mah karang ngoretkeun kana waktu keur nongton mah karang ngoretkeun kana waktu ngan mun keur ibadah dikoretkeun waktu sok ngoretkeun tanaga keur ibadah mah ari kana kitu mah kana kaheureyan tara dikoretkeun ya bawa we kana salat ada jual murungkut we panyangan salat teh anu pangsaeutik negara tek tingali bulan Ramadan. Hah? Naon cingpangna jelema ayeuna loba ngahaja tarawih hayang anu 11. Saking embung anu 20 kilo kitu. Lain hadis-hadis teuing sebenarnya mah. Mana eta mah ku kabeneran aya nu mangdalilankeun bari ngacoge. Kabeneran kitu. Aya ustad kitu kabeneran. Kitu. Bari ngacoge dah ulama nyebutkeun hadis tarawih 11. Mal manggih di kabeh mazhab ge mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali mal manggih. Ayeuna merata we belegu gitu bodoh. Ana geblek ieu mah kitu teh ajingan nu bahas teh. Padahal mun neangan hadis anu tarawih 11 mal manggih kitu. Nu 20 bid'ah. So, cek manehanana. Baik cenah hadisna teh. So, ayeuna 11 teu doit sana 11. Kamu sahih tapi ya hadis sahih itu salah munha karena mana mah kutang dibikin ka lalaki salah enggak begitu teh salah nuna teh kitu salah nuna keterangan bahwa keterangan anu eueuh kodok salat kan enak mah geus loba paham kitu bahwa salat mun ditinggalkeun ngahaja kitu cukup ku tobat geus kudu dikodoan deui kitu da cek hadis Siti Aisyah nyaurkeun kitu kunna nu'maru bi qada'i siyam wala nu'maru bi qada'i salat kami ku Rasulullah dikiwarang ngodoan puasa wungkul jadi dikiwarang ngodoan salat tuh cek Siti Aisyah ge kitu salah make padahal Siti Aisyah harus teh menuju sasih saumna teh diwagel saum diwagel salat kujungjunan liren anjeunna henteu saum henteu salat barang malam 2 Syawal anjeunna dana teu tumaros kujungjunan abdi bade ngodoan salat sareng saum teu bade kodoan dawuhan junjunan kodoanna saumna we entong salatna mah Lawi Siti Aisyah ngadawukeun kitu ya hari sararea head mah kabehanana kitu ya Beda salah nuna keterangan teh kitu. Padahal mah di sekolah-sekolah ngabean kitu salah nuna keterangan eta teh. Salah nuna keterangan. Loba awewe nu surhead warani nyebak Quran. Loba ayeuna teh. Urukan kumaha ayeuna teh. Ka anu teh boga wudu geura suwani nyebak Quran. Dakan kado abdas. Ka ayeuna head mah meunang nyebak Quran, dibalik kan. Lain mun bari modal urang meunang nyebak Quran. Tanyakeun eta mah teu meunang ceuk sarara oge. Naon make teu meunang? Hah? Naon make teu meunang? Laku sabab modalna atau sabab hadasna? Kalau menurut sabab hadas, hadas naon hari-hari teh modal teh hadas gede hadas leutik. Hari head hadas gede hadas leutik. Apan ting balik aya hadas leutik jadi teu meunang jeung Quran aya hadas gede jadi meunang kan ti balik. Tuh. Kitu. Ayeuna teh kitu.
Coba begitu. Mawi baru dalam sekolah seueur kumaros. Anu keur ujian keur naon ujian Quran anak bebeja we ka guru tadi urang teh kan aya kebijakan eta. Kan aya kebijakan tuh kuduna mah Departemen Agama anu kudu nguruskeun ieu teh harus ada kebijakan bagi perempuan yang haid tatkala ujian tatkala sekolah di mana keur haid deh tuh wayahna balebah maca Quran jeung menulis Quran wayahna di aya dispensasi kuduna kitu. Dina ujian alihkeun we kana soal-soal sejen maka Menteri Pendidikan harus mampu membuat soal-soal anu seimbang jeung setara antara istri anu teu haid jeung anu haid bandinganana kadana teh kitu. Kan bisa wae gitu. Malamun ayeuna keur diajar Quran, sarua keur diajar Quran. Keur diajar Quran ge kitu sarua. Semeunang anu keur haid mah aya nu kumaha sabri baru nyari skill atuh kitu mah cenah pageresa jadi ngahalangan mencari ilmu atuh kitu mah. Ngahalangan pendidikan kan Islam mah teu ngahalangan pendidikan. Cumanana aya kitu. Aya nu keur haid salat entong teh. Entong biar ilmu onaman teh jadi tiang agama, ai salat mah jadi tiang agama. Nah, ai salat entong atuh lain salat teh kayaknya. Atau kitu mah meureun haid teh menghalangi salat kitu. Lain kitu hartina ganti pan ibadah teh loba. Pan tujuan urang teh lain macana wungkul, tapi tujuan urang teh ibadah keur naon masa teu diganyar. Lain kitu baik digawe teu digaji. Kapan digawe dah hayang naon? Kitu. Ayeuna keur haid salat dilarang ku Allah tinahkeun kana salawat atuh. Imam keur haid teu salat meuli ka ajrig-ajrigan bebas euy. Cek dipake naon sia? Aing mah hayang haid dulu. Dipake haid euy. Batur salat ya haid kitu. Memang salat mah ulah. Lain dipake haid, lain kitu hartina gantikeun. Batur salat, urang kana salawat, urang kana zikir, kitu digantikeun kan bisa. Miring ka pangaosan ngahadiran pangaosan kan bisa. Batur maca Al-Fatihah urang teu kudu maca Al-Fatihah kan bae. Bae salawat teh urang mah. Al-Fatihah batur maca teh urang mah Allahumma sholli ala kitu. Salawat teh batur ngahadiahkeun Fatihah urang ngahadiahkeun naon? Salawat, da lain Fatihahna, lain salawatna. Tuh, tapi ganjaran amal solehna, ari amal soleh kan teu itu rupana. Mana we lah, nu penting amal soleh solehana kitu. Besok tuku, sok riweuh dahar jalan tuku megara pek, sok riweuh geura. Nah eta kudu jeung wae, nu sing geus 3 mangkok oge ku patahu. Urang candahar urang euy. Kitu. Nah, candahar teh. Pan tadi kalian ku patahu, dari itu 3 mangkok. Kan candahar eta mah karak kupat. Tak jelema suku tak gitu. Ya ulah suku, supaya naon? Supaya genah teu stres. Suku teh mata stres, suku teh di mana teu manggih, tuh jadi kebiasaan, kena jadi stres. Saharga. Gitu. Jadi anu keur diajar Iqra, anu keur diajar ngeja ka ibu-ibu di mana hete alihkeun si guru, Pak Ustad, Bu Ustadzah kudu sanggup nyieun kalimat Arabiyah anu lain Quran anu sadarajat dina bab maca. Pindah teu kadinya. Bisa wae babari sebenarnya mah babari teh. Pindah teh diajar maca berjanji kayaknya sok. Kadinya ngejahna kana berjanji. Kan bisa wae diajar. Karena itu, batur menang ganjaran tina Quran, urang menang ganjaran tina salawat, menang ganjaran tina
masa berjanji jeung sabangsana gitu. Ulah tukuhnya hartos teu sababuarna ibadah mah kalintang seueurna. Sabada fardu kasunatan teh tina salat hungkul mangrupa-rupa salat. Saum ge mangrupa-rupa jenis saum. Tuh sedekah ge poin kitu keneh. Bacaan ge kitu keneh. Zikir ge kitu keneh. Salawat ge mangrupa-rupa salawat. Pendek kata segala nu disebut ibadah naon bae nu disebut ibadah eta ngahasilkeun ganjaran sok sanaos rahasiah jeung hikmahna kaistimewaan jeung khasiatna henteu sami. Moal sami eta oge. Masa ieu mah kieu istimewana khasiatna, masa ieu mah kieu, masa ieu mah kieu. Dina Quran we najan kabeh Quran ganjaran mah sarua dipaparingan ku Allah teh dan aya keistimewaan anu langkung ti ganjaran disebut bonus kurang mah. Naon bonusna teh mun mata yakin kieu bonusna teh leuwihna teh tina ganjaran ai ganjaran per huruf 10 kahadean ti Allah taala. Alif lam mim, alif lam mim berarti 30 tah. Di ganjaran ti Allah taala kasayan ti Allah taala. Komo bari abdas, Allah dilipat gandakeun deui. Eta mah bab ganjaran. Aya deui bab bonus. Ngaranna khasiat. Khasiat mah bonus kaistimewaan ti Allah taala. Lain deui eta mah. Mun dawam yasin kieu khasiatna, mun dawam bismillah kieu khasiatna, mun bilanganna sakieu jadi kieu, mun bilangan sakieu jadi kieu, mun waktuna wayah kieu jadi kieu, mun wayah kieu jadi kieu. Tuh. Rupa-rupa, eta mah rupa-rupa. Menghadap kiblat jadi kieu, lamun di masjid jadi kieu, lamun di Masjid Haram jadi kieu, itu kesemua sama. Kesemua tadi ini sok diteangan ku para wali teh sabada ganjaran kaistimewaan khasiatna ditingali mana nu pangunggulna tapi untuk mampu jalan ke nu pangunggulna. Kalau sudah tak merah bilangan salawat sok rupa-rupa, bilangan zikir rupa-rupa, tasbih jeung junjunan rupa-rupa. Aya tasbih secara umum eta mah leuwih loba, leuwih gede ganjaran. Aya tasbih nu kudu 33 teu meunang kurang teu meunang leuwih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah wa ta'ala. Sabaraha? Aya tasbih kudu 33 teu leuwih seueur leuwih. Setiap sekali tasbih sakumaha pi ganjaran ti Allah berarti leuwih seueur leuwih sae, leuwih seueur ganjaranna. Tapi nah aya 33 selain deui ieu mah dongeng bonus. Lamun tina bilangan 33 aya hiji hal anu penting manfaat pikeun jelema anu dirahasiakeun ku Allah taala. Ugu we pangeran, da urang mah teh nyaho naon. Cuk Rasul 33 heuh kitu tong kurang tong leuwih gitu. Leuwihan we jadi lain khasiatna teh. Jadi leuwihan. Jadi lain khasiatna teh. Tuh, mata kenapa? Lah kaget mata para wali ge sok aya wirud anu dipatok bilanganana. Aya zikir nu dipatok bilanganana. La ilaha illallah sultan aulia tahap pertama teh kudu ngawiridkeun la ilaha illallah teh 165. Poa tah salah. 165 eta ku 165 atau 170 atau gitu. Sallallahu ngomong maneh. Sabab urang mah teu nyaho kana rahasia anu aya di jerona. Kamana ieu teh musatna, kamana ieu teh tujuanana, kamana ieu teh saluranana. Kana kabehanana teu nyaho. Matak ayeuna mah tinggal gugu we gugu. Ulah loba ngomong, ulah loba tanya, ai ka ahli Allah mah. Bade jeung kanu belegug deui, rek bae dek badoreng nyomi ge jeung belegug deui mah. Ai ka ahli Allah mah tong loba tanya. Usallim wa ahlillah
ladaika ladaihim wadihim bil adillati wa sallim ya ahlillahi ayun kudu turut tumut sumrah ka ahli Allah dawuhan Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu fi kulli muskilin dina sagala perkara anu teu harti maneh dipikiran ku maneh teu hartinya heueuh geus teu harti geus nyangakeun sadaya-daya komo ka Rasul mah wa kullu ma tatabir Rasul fahaquhu taslimu wal qabulu sakur syariat nu ditandaku Rasul mustina pasrah tarima tong mantang itu orang kenyahonan naon cek anyun muskilin soteh muskil cek anyun keharti soteh hese soteh cek keharti soteh tapi ari cek ahli Allah mawabih jelas bil adillati pinuh ku dalil-dalil dan hapun para wali cara ngajawab mun ditanya sabab aya jawaban nu kumenang kanyahoan nu dirahasiakeun supaya naon pangna ceu diuningakeun diantawisna supaya anger kaistimewaanana aya sabab hiji perkara lamun sababna ditemongkeun kaistimewaanna sok leungit lamun sabab ditemongkeun kaistimewaan leungit cek kaidah idza zahara sabab bakolal ajad catat kurang idza zahara sabab bakolal ajad idza zahara sabab bakolal ajad di mana geus katingali we nongerak sababna bakolal ajad kaajaiban teh supaya nyaho urang keajaibanana ku Allah ngahaja ditutupan angin jalmi-jalmi ku Allah dipaparinan keistimewaan ningali kana rahasia-rahasia eta tu ditemongkeun ka umum ditanya ge kapeung teu dijawab laksanakeun kumaha ge jadilah ini jadi pokoknya ini mah pokoknya cukup kieu geus laksanakeun jadi kalau baca tanya, ini mau baca tanya non hubungan anak, saja dia non hubungan anak, rumah sama hebat. Harus digugupek, harus minta saja nanti itu. Membutuh sok jalan gitu. Idza zaharat sabab, batolal aja di mana ebre lahir sababna, oke keajaiban jadi hilang jadi batal itu. Kata Rasul tadi uningakeun naon rahasiana nya tasbih kudu 33 alhamdulillah 30 Allah Akbar 33 tasarat. Sudah 300 atau gitu lebih gede meureun lebih coba. Atau 30 atuh. Ini jadi sorangan. Mun urang ngetrik digawe kadunungan najan teu dipikiran ya gaji anger gaji bakal datang ya bakal nerima gaji kan kayak tinggalin lah sing percaya imah hantem can ge insan sakara ge digawe gope geus mes kadunungan satarojol teh dunungan kadenya hilap gaji itu ke hidup deui jangan di kamar dulu marek naon gitu. Ya rek nanyakeun kada hilap lagi dunungan. Ai mah ditabok kedunungan. Ayeuna urang rek nanyakeun ka dokter. Atuh dokter ditanya ku urang da beas waktu atuh. Ai pasien loba. Terus dok, eta teh obat naon ya ka pikeun teh. Tina naon didamelna dok?
Eta dokter gitu ditanya ngaranna tuluy naon sababna cina racikanana aya bahan keburu paeh hasil sejenna teh. Tapi bisi seharti seueur para ulama anu tara ngajelaskeun rahasia-rahasiana. Kadang hantam nyaritakeun nu kitu sudah muader. Ayeuna mah der tuh ini jadi dijelas orangna. Wow, begitu biji. Jadi kayak gitu. Dongeng pun aki, mama bojong. Penuh pakai dongeng hees ya. Sekarang pada maghrib. Tanya teh karena penting teuing sok hees deh. Aja orang juga itu mungkin kebiasaan. Laburan kena atau kurang parah begitu. Duka ada. Meren itu meren. Ya. Varios na putra jadi ijazah hiji dua. Kupun aki teh. Biasa we atuh keur malum barudak. Gitu. Keur budak mah kalau bata tanya teh ya. Berarti kira-kira kurang nyambung gitu teh dijalankeun kurang nyambung. Aripun aki teh ngukut bibit. Ya 70 jumlahnya teh. Ragu. Bibitnya teh. Aku lagi masuk itu ngurus laut. Cara luang aja lah makan laut teh. Dipisahkan tadi bisa dinai di kotakan. Lok masuk ku. BF di kotakan teh. Hari pun ini awal kapun aki. Ulah didinya tanah kalemur. Sebab jauh di lemur. Kebea ku bangsat gitu. Besar pun ini teh. Aipun aki sareng balega. Bae nah ku bangsat ge. Kenapa berlai rezeki na kita pun aki mendat pun aki masa umur dugi ka wafat bumi teh tara ditulakan. Arwah kan dugi ka wafat eta teh kitu. Jadi bumi badai ka bumi pun aki. Gitu. Ya tahu. Tara ditulakan. Kalau ditutup pun ngukul pantauan teh. Dari saudara, pas eta si bibit teh abade di sana, unggal kotakan dipilari teu aya tah kupun bapak teh, kupun bapak nu ngaranna teh, ya, berdua, hampa teu aya di mana ieu, muatnya ku bangsa, nanti ku bangsa teu sero, datuk hubul. Bibit dituna gerak mangminggu-minggu hubung cara di longokkan. Aduh ini ya. Laporan ke ini. Ayo laporan kamu itu peneliti ngagabrak kapun aki. Ya awal mah ada biasa gitu. Awal mah apa sok. Lancet kolot mah leuwir pikir hawara bibir awal masuk bibir tihela lamun mah kakeul ngamak ya tihela jadi lamun aya permasalahan anu can yakin gitu bener jeung salahna teh kudu ngamak heula tihela eta teh adat awal we kitu aya iwal pun bojo tara pun bojo tara sebab setiap kali gitu teh aya adatna da meureun cara raja aya setiap kali dikasihan wewengan eta teh nunjukkeun kana kabodohan urang kana katiadilan urang misan ge misan gal manyun teh manyun urang teh kumanyuna wae urang teh geus stres kumaha lamun pae keur manyun teh hiji eta dua
Di mana orang mayun ke amak rupa teh tina gelis jadi goreng patut ngeunteung kepercayaan. Semuanya tahu ngeunteung tinggal ngeunteung. Daripada kok aja gitu nyana teh untung gede tuh tinggal itu. Pantes itu. Jelema teh bisa cilaka al-ghadab yuhliku sahibahu. Ingat kana patokan bahwa amek teh eta mata cilakakeun nu bogana. Aya nu stroke karena amek, nu darah tinggi, anu jantung, anu jika maut karena amek. Kade. Elok itu masalah teh kan bener teh. Kan jelas itu masalah teh. Ulah ge amek heula eta nyakeun heula. Udah salah kita suka bohong, oke, selensir heula. Kudunya cara nyelensirna. Selensir, sisi gigir. Terus saya catat lah, tong waka diblesukeun imah kumaha atuh. Kakara ge nolol teh etik tanda teh geus begal. Atuh tanda-tanda nu leuwih gede nu sajena disumputkeun buru-buru. Dan gitu, selesir. Benar, sudah cukup data-data. Pokoknya nyarita. Gitu. Hukum itu mereka masuk ke sana. Di badan aja, terus manyun. Manyun tak apa nih jadi robah rupa teh. Jadi tiga orang. Dah, itu daripada masuk di oceanan, kamu baca segitu. Ya, di mana manyun, dari mana balik kaimah, dari manyun segitu. Ayah wah, betul jadi suri kata tulis. So, di samping saat menunjukkan karena kebodohan orang, bodoh orang teh. Di samping bodoh itu adil di orang kayak itu kan duduk permasalahan ketinggali kan jelas kurang geus ngamek teh masalah komo bari bisa gala di balai dogeun mah kiring geus pupus ya tangkena teh pan era erong ai barang goreng hal teh urang nu salah pan era erong atuh teh gitu. Nah, ke rumah sama kamu sendiri. Di sini. Sabun ini, kabun bapak itu semua. Esa amak mah terpun ini. Saya abdi ge kumaha bilih aya bangsa tuh mendingan cek si oha teu aya cek si engko teu aya ketika pun bapak nyoba oha teh mending kena kiricingan ieu jeung kamu angka teh sareng kunaki dugi ka diracak ku sadayana teu aya wae katakan jadi nya teh aya gawir kaluhur jangkung kabeh teh. Mal ka tepi kuluncat laut moal. Ya jelema ge hararese jadi guru teh aya nyengket kitu. Aya cayan di dinya teh ukur nyusukan. Di dinya meureun saurpun akhir teh. Di dinya meureun. Maknya saurpun ini teh nah ari ama maknya. Oh, maka bisa luncat ka luhur maknya. Jeung ku barang kabeharana 70 waktu di titik. Baru agak begitu teh. Mainnya mah jeung dek naik kadinya. Sudah we ada tiraku. Ada pemohalan. Eta sugan we kitu telepon bapak teh. Sugan we mah hetena teh rampah we. Mainnya telepon uas telepon bapak maunya. Hilang we kaluhur naik. Saking bari jeung keheul bari jeung kepercaya teh apa mustahil cik atuh nuduhkeun teh kitu teh tuh anu lain-lain nah dah pun uas pun bapak bareng ngade jebur kadinya kana nyengket teh mainnya di dieu make aya maknya karampa kabeh maknya teh ngahulang sadayana pun ini pun bapak sadayana dikempalkan putar di seselah namanya pun akhirnya selah
kami mah percaya ke guru. Kami mah percaya kamu. Masih aja gitu, percaya ke guru. Kamu baru percaya guru tapi jadi anak. Diamalkeun doa ieu teh sakabeh harta anu disebut milik urang dijaga ku Allah Taala kabehana. Kami percaya ka guru. Dia pun akima aya nu maling kai di buruan. Ai buruan teh pan bojong teh muntah Citarum lajeng ka Mahmud kitu kadara ulin ka Mahmud. Ai teh sababaraha bulan itu pun aki ical kai. Di antepana itu pun aki teh terus aya sababaraha bulan aya nu nyalabarkeun kai, aya di kultas belah ditu kai teh. Tanu malingna teh nepi ka tobat malingna teh. Margi nu malingna ngadongengkeun begitu muntaskeun kai tuluy dipanggul dibawa cenah nepi ka Bandung, nepi ka material. Si horeng kukurangan kuring bolak-balik di sisi Citarum di dinya we. Deui cenah disaranekeun di material teh sabab nu boga material can datang. Geus nepi cenah ka Bandung. Bisa nanti. Nah, sare ya. Udang teh beurang jam 11 ya karena kerja udang di sisi Citarum di golodog bojong teh ya. Sudah. Begitu aya bangsat anu jadi ulama, jadi kiai, terus ngiring ke aki karena ngabangsat lauk. Anjeunna eta ngabangsat lauk, tebih di balong teh. Ai pas lagi kadinya anjing jam 10. Si balong geus garing dibedahkeun. Ai di gigir balong teh aya saung ralon. Si lauk teh geus buka we dina jero karamba 2. Nah, ayo kerek ngegre tadi saung. Diketrek-ketrek pergi. Geus jam 10 berang. Warajat hudang, korot udang ninggalkeun aki ngarumpuyuh karita keneh teras tobat teras dugi ka ngaos ka pun aki, dugi ka jadi kiai. Aya kitu sah. Kita ngadongengkeun cenah dararasaan mah geus nepi ka dapur. Si horeng nguriringan balong nepi ka heudeg tah kalengan balong teh. Aya leuwih istimewa pun aki mah. Pun bapak murid di pesantren tuku margi lele na teh 5.000 pun aki mah. Di ala lele teh kabeh dipaikeun ka luhur. Adekan asupkeun kana ember, asupkeun kana ember tah teh. Wengi kira-kira jam 11 dina ember teh rajong lele teh. Jeung dina si di balong teh cecek teh aya lele teh. Nah gempling banget. Jadi sama ecok gitu. Di mana lele eueuh. Sorot ku baterai ke aya incat ka mana di balong. Di ancasan dugi ka enjing oleh gaya. Di balong teu aya heg-heguan kana. Teu aya. Apa nanya lele? Sieun pun berarti sareng kudu aja. Suara heula ka pun akhir kana lele. Dari suara heula tunjukkan heula. Ayo lajeng deh. Seriusnya beres salat subuh anjing teh. Ya. Kaget ya, pahulang-hulang we pun bapak sareng pun wa. Ya, kemana nya lele teh. Kurang beungeut eueuhna, eta teh geus barina eueuh kabeh jeung di balong eueuh kabeh. Kemana nya lele teh? Hari kira-kira pas jam 8 apanpun akima upami tos beres netepan subuh teras khataman teras netepan duha sok sujud ayeuna mah kieu sujud dina pangimbaran di masjid. Saduki ke jam 8 pas sujud gitu teh. Sujud we gitu. Cek. Asal gitu. Ayo soalnya di mana? Tadi intip. Jam 8 teh. Jauh-jauh di balong 90 meter anak kolong masjid pangimbaran kalebah pameuntu pun aki ngagonyok lele dia dina taneuh rebu ya kabehanana. Aya dina cai lele teh dina taneuh rebu. Dina pas pameuntu pun aki pisan di dinya. Dina pangimbaran dari jauh di balong ka dinya teh. Kana dinya. Ya. Doa teh aya bala rek dibikeun ka urang Sumedang teh.
Nah, gitu. Sadakan mahi, gitu. Wah, awal bok ngaji ulang ker atau bebannya. Kayak nanti dua iyo diraku. Diraku. Gitu. Wasallim li ahlillah fi kulli muskilin ladaihim ladaihim wa bihim bil adillati. Orang kudu sumerah ka ahli Allah mah. Ngaran katingali ya jelema teh geus jadi ahli Allah. Kasolehanana katingali jelas. Ya, bahkan lahir mang pirang-pirang karamat kade hati-hati. Tong loba sawat, tong loba katanya, tong loba kitu. Sumuhun dawuh we sumuhun dawuh. Sabab ninggal kana perkara nu teu katingali ku urang. Muping kana perkara nu teu kadenge ku urang. Hubungan manehna teh jeung alam anu teu kapali ku urang. Kitu. Aya hiji wali. Eta wali teh mimpinan hiji sudagar, tukang dagang. Ari putrana nuju berlayar di lautan. Aya eta wali sumbing eta sudagar. Kaminan ka sajadah 2. Kasihan ke kita di dalam Aisyah jadahnya mungkin hayang nu hade, hayang nu kuat, hayang nu keker nu hade, lebar eta sudagar teh. Kan sajadah teh ngan dua-duana, kasihkeun hiji. Kudu 2. Tadi mah jeung seueur ekol abis ada terjadi kula cenah hiji deui mah. Atuh meuli deui urang mah da loba duit. Keseuh menena cembung dibikeun hiji cariosna. Aya dipastikan hiji tukung sirila teu cariosna. Mulih putrana anu nuju berlayar di lautan. Nu mulih teh saurang, putrana teh 2an. Nangis eta putrana teh karamana teh. Bapak, tuh. Tulur abdi mah Bapak, silakan eta teh. Silakan ujang. Adu teh di tengah lautan. Datang badai Bapak. Pada suping badai tuh dikelebuh kapal teh sadayana cilaka pun ada cilelek gitu. Ari ujang pangna selamat duka kumaha. Ari hiji sepuh so tuluy ngamparkeun sajadah di luhureun lautan kadi mana mah tumpah. Abi teh nyampakeun di sisi ta ieu sajadahna teh. Kagebeg sajadah nu Bapak. Gimana ya sajadah nu Bapak sepura sika kumaha duka ada terang lah rupina kieu sana teh ka guru da teh hiji wali teh cenah Bapak nangis tades kitu mah nangis nyuhun hapunten ka eta wali ya saudara wali mun manehna rek sajadah 2 mah kami katulungan 2 nana kalau teh nya urang teh Maka dari kelas-kelas begitu mah ngajan suntapen kage ka urang kade suntapen kana aya rahasia lain hayang kitu mah lain dek nyalametkeun urang. Aya kitu mah jawe eta menka. Aya. Eta mah kumaha urang. Percaya percaya ajeun badan urang. Mah tingali heula beureun nilai jelemana. Itu tak benda manehna bari di dahar ku manehna bari katingali keur poya-poya mah. Gitu. Tamentana gitu ada di agama mandiri terjadi gitu. Mamarene nu sakitu teh gitu. Mamarene mah ngahaya dipenta aja nu bae teh. Nah, ya maneh kudu sedekah. Si maneh cilaka, maneh teh cilaka kudu sedekah dia. Target sabarene kada dikasakeun ka kami jadi sieun palang sana wali sana teh bagikeun ku anjeun teh gitu urang apa aya jelema teu ngagugu akhirna
silakan marehanana. Marene angkat jadi suka Ciparage sareng Mah Mansur. Berangkat ke Ciparage ngiringkeun sareng lurah. Marene di payun ya. Barusan lurah di penggereun Mah Marene, teh Mah Mansur di penggereun lurah. Nuju numpang terus sadayana. Aya angin hiup. Ngabedet tangkal cau teh. Ya, kasabet sadayana. Sehingga militik sada tangkal cau. Pas lempeng pisan ka Marene, Marene bari ngagejidikeun sampean. Ya. Al-madad sareng Marene. Sadayana ngageblak di tukang. Ya. Namun teu kahalangan ka Marene sapat cenah beureum sadaya. Aya depol di tukang teh. Nah coba di tangkal kain teh. Jadi tangkal cau anu kasabet ku depol mah kabeh tuh sapat kabehanana. Apa tak mah naon eta teh gitu. Apa? Tampak kaisar Marene ka lurah ya. Serahkeun pamajikan aja. Ayeuna keneh. Suruh Marene. Namun kulura tadi itu kumaneh tadi serahkeun sapat beung maneh. Suruh teh. Eta si lurah teh kos pamajikan batur. Jadi sana. Kita mau jangan mati ini. Mama Rene muli lurah tengah buku seker moyang eta lurah gelencangnya beunna. Ya. Urang penyahonya lah ya eta ka ulama singa gugu kawali singa gugu berusaha urang saat sabab taat ka ulama mah taat ka rasul teh taat ka wali mah taat ka rasul teh gitu. Dina saat ayeuna pribados kasararea rek ngajak ngadoa. Urang ngadoa sarta urang Cipancar seueur nucacan ijazah doa musir jurig nyiri setan marakayana. So, ari doa ieu diijazahkeun teh kudu penting. Angka mana pandek maca Yasin? Sekali pandek tawasul, pandek ngadoa. Hai, keheula. Sorry. Ya tinggal dikicit na ya kicit Bali. Kudu nyawa atuh. Ya. Aya kicitna kicit cicing, aya kicit tuluh, aya kicit hayang dahar. Kudu bisa ngabeda tuh. Namun kicit hayang dahar tuluh hantem sina ngaji wah riweuh. Tigali kurang. Itu macam kicit bau. Ya doa dek dijazahkeun ka sadayana. Tuh. Bangna urang ayeuna dikawungikeun teh salaresna memang aya ngahaja abdi bareng deui. Ainuatan mah tauhid teu naon siang ge. Lamun ijazah pokok mah doa ieu mah kedah wengi. Margi junjunan alam nampi ijazah ti Kangjeng Malaikat Jibril teh wengi nampi mah. Alih ari kadahna mah ijazah doa ieu mah kadahna teh tengah wengi. Kira-kira wanci jam 1. Kuduna teh ieu teh doa ieu teh ngaijazahkeunana. Kan beda yang lain ijazah khusus, ijazah umum pula. Ijazah khusus mungkin di kuasaan, karena sing diajar jadi ahli doanya. Orang tidak butuh ke anak insu orang kasalnya ka doa teh ka urang. Urang teu mati hanteunya ngaburaan kalau ngabulae. Teu mati. Mm-hmm.